dek mawa naon sia ka akhirat lah ceuk saha mawa amal keterangan bawa keterangan ngaguguting sarerea atuh sia teh bawa amal di anda gugu mah hukum kumaha hukum teh ceuk hukum lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade mau paeh ninggalkeun belangna gajah paeh manehanana teh gadingna jual kamaung ya naon akang make tetanggahan segala Allah uyuan teh serap eta tetanggahan budak kadidik nya euy yang budakna jujur lain naon akang keur mah putra ngan hiji-hijina tambah kadidik boh ilmu panemu jampe pamake ilmu lahir ilmu batin budakna jujur buku we atuh tamat tercapai cita-cita teh model Pandawa budak 5 kabeh jala lujur nya burukan teh nah Aisyah Kurawa umur nyata kuloba teuing teu kaurus jadi teu kageroh teh Kang dari loba teuing jadi teu kageroh tanu matak usahakeun ulah loba teuing anak teh kitu cukup we jang urang mah 3 2 lah aing ngarencana teh pan kudu ti ayeuna bener sakira-kira moal kaurus mah anak ulah waka lanan ye urang mah program taeunkeun ya lan asa teh satuju dek teu satuju palebah mana ari akang oke teu satuju segala lah naon kadang-kadang naon da akang teh ngagetraan ayo ieu lana dia kayak ulah bareng jeung itu urang ngeunaan naon ngalamun urang ngeureun laguna eureun aya ngobrol berakang dina zaman kiwari naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema da eta kade cing ati-ati urang cing inget karena sejarah setan sejarah iblis hai kitu eta iblis usul ka pangeran baheula euceukna keterangan kumaha teh Kang usulna usul kumaha setan atau iblis usul ka pangeran heuh ka Allah hayang panjang umur terus satutup dunya dibere ku Allah dibere hayang gagah diidinan hayang ngagoda anak putu Adam diidinan dirinya tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamingpin teu rakyat teu kolot teu budak teu miskin teu kaya tah ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya tingkatna teu leuwih deui sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis nyaeta nyaritakeun manehna soal
kangewak manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu tak ku anak muridna Wah, bahaya teh eta ya. bahayana tah Bahaya laten teh eta. eta anak murid bakal milu geuleuh tak ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh Kitu, kebeda ti kitu. tah ti dieu cing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy Oh, logika anu mah. Kaharti. kudu kaharti ulah waka sumuhun dawuh cing waspada permana tinggal Bisi ngolongan. contohna mah kieu we lah sanajan inung bapa ayeuna tah ngagarong mah ulah digugu Sebab disilakan teh. Sing aya pamilih. oh bener tetep pikiran teh heueuh Dapat kena bener teh. tah dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kejahatan satuju aka teu Iya ku berarti aka meureunnya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu lain kadinya. ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kejahatan saha nu becus saha nu bisa Saha nu berhasil anjing. nah sabab ieu teh ngarumpak kodrat jeung irodat Sukum alam kieu meureun. nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh Borokan teh. beurang jeung peuting Awewe jeung lalaki. ai beurang abadi henteu kasalang ku peuting ai peuting abadi henteu kasalang ku beurang ai beurang peuting abadi da eta hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi manusia moal bisa numpes malah lamun boga tekad numpes eta ngaleulihan Allah apaan kita berusaha nah kalau kita larinya kepada berusahalah berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas Perkecil ruang lingkup. memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti daek ngarona siskamling nah itu berusaha manusia itu berusaha bukan numpes sabab kejahatan moal eueuh siapa yang dunya ngadeg mah ingat kana janji iblis siapa yang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam aya idin ti Allah alah nya nepi ka bidinya atuh mikirna kita itu sudah jadi bangsa dewasa Ulah kurung batok hirup teh mu. dewasa karena saya sudah menganalisa tentang ta'ud a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai sejauh itu saya menganalisa Deh, jadi a'udu itu asa tina kecap a wau dza naon sababna harokatil wau ilal aini jadi harakatna wau ditukurkeun kana ain pasropa maka syurub audu ay akdiru hartina kedewasaan itulah ilmu alat parabot. kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia bilahi ay bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi idnillah bi aunillah bi tekalayan
kalayan kodratna kalayan kersak jeung pangawasana kalayan pitulungna tuh ngadewasakeun anak Allah ka manusia teh pinter aka geuning ngaji udah atuh da goreng aing teh atuh percaya mah seprak kulit batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil grepek era da tuh geus jauh tinggalin anak ge mau tapi heueuh pek pikir percaya ieu mah mikiran soheh doib henteu soheh henteu doib ger pasea masih kena ngulukutak teh di ngulukutak ke dirinya atung keneh benar tungna dipaseakeun nu matak dewek teh satuju lamun tekad dek numpes kajahatan saha nu bisa cing paling-paling manusia itu berusaha untuk atau keur ngajauhan kajahatan nya nu matak ulah wakar dituturkeun teuing empat negara teh Bandungan we urang teh kajauhan ngabandungan ti kajauhan neangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan kumaha niat kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teka karesna lamun dorna pae pembunuhan saha nu ngabunuhna Gatot Kaca Padmanegara si Cepot si Dawala kan terlibat maka ieu tah sanajan teu milu ngabunuh tapi memperlancar memperkuat terlibat ya kasus goreng-gorengna 10 tahun teh ai itu mah meureun ditanggung jawab ari itu ari aing sanu tanggung jawab keur penjelema kieu urang meleutik sabab ieu pembunuhan berencana ieu direncanakeun alah cek aing oge waspada jadi dia sanajan nu nyaah ka urang tapi inget tingali kasang tukangna eta Gatot Kaca make cek aing oge keun cenah maranehna atuh bejaan moal ditarima sabab datangna ge ti aing ti sanapeun dirayat moal da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge moal kudu luhur kedudukan ieu mah negara dihormat urang lalajo we ajabna hapan urang meureun ka bawah kena ajab kajauhan nu matak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing hareup teuing ka galei tukang teuing ti jengkang sigar tengah we siger tengah ari hayang salamet tapi tetap lamun urang milu ka sok kali mah terlibat pasti ngan dewek meureun boga Allah keyakinan ya Kang keyakinan kuatan sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun ya kitu ya ayeuna mah si lain jeung dewek fungsina ge hiburan ngaleungitkeun kasusah Desa Cibendung teh kakara ieu katincek ku urang Kecamatan Banjarharjo bener kakara ieu teh bari Kabupaten Brebes heueuh bari beda provinsi ieu teh Jawa Tengah Jawa Tengah asupna si kana mika cinta Bapak Utim sareng Ibu Eni dina raraga ngalihkeun putra-putrina Neng Sintasari ka Cep Hapidin nyaeta putrana Bapak Toherdi
sareng Ibu Darsi ayeuna dihibur ku urang ti rombongan Giri Harja Tilu di Bandung sanajan bari jeung urang kaayaan geus sakieu kakolotanana urang keureuyeurkeun da ieu mah pakaulan kaul parantos junuk cita-cita parantos laksana ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya urang pungkas dina peuting ieu ku Rajah Pamuna ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon cing jadi tunggu sirungan teh anu sae anu bari mangfaat dunya rawuh akhiratna amin atuh Bapak Utim kalih Ibu Eni tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat gana amin babari ngalah rezekina kagentosan anu manglipat-lipat gana dina raraga neuneun kadeudeuh nu kanyaah ka putrana anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan hikmahna ayeuna urang tiasa silaturahim sareng urang dieu man ahabba ayub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asarihi fal yasir rahim jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin 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 itu Pak kahijina deui nyaeta dumeh kamari sasih Agustus dina raraga urang sarerea mieling kamerdekaan anu kagenep 10 tahun urang tahun nasional anu kasawidak dirgahayu Indonesia urang eusian ieu kamerdekaan teh ku cara karya nu terpuji karya anu nyata nya ulah diselewengkeun ieu kamerdekaan teh ulah disalah kaprahkeun kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun dimirajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rop-rop aras nyaeta audensi sareng Allah oleh-oleh ti ditu salat nu 5 waktu idanganna teh eta nya heeh kahijina deui mapag sasi Siam A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun supaya maneh jadi jalma takwa yuk kurang bebarengan dina bulan puasa mun kuring gering teu naon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering kumaha lamun geringna sabulan gentian sabulan di mana kecager kitu da enteng itu kumaha lamun teu ngagentian pijah aya jalan nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin sapoe lamun 30 poe 30 urangeun teu ngaberatkeun agama bener eueuh nu berat kitu tu ieu teh panganten teh teh hikmahna ageng pisan ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mi'raj diisrokeun di mi'raj geunana jeung mapag sasi Siam pardu kasamut sunat kalampah
gitu ulah lekah ka piceun. jeung ngabejaan sugan aya nu mang nepikeun ka pemerintah Brebes naon sababna ieu jalan ka dieu awut-awutan keneh. Lamun di Jawa Barat mah akang gitu. Gitu. Nya, gitu. Era gitu. Nya. Ai pajak di cokotan PBB ai jalan awut-awutan heuh. Lain moal meureun acan. Acan. Da lain ieu wae meureun omeaneun teh meureun keur dipapai heuh. Tah kitu. Tah. Pamungkasna pan urang teh ngahibur heuh. Sok sareng kenek ewang mah. Sagoong sewang mah. Nya. Kapan urang teh tepung jeung dulur-dulur nu aya di dieu. Ieu baraya. Para inohong, terima kasih kepada Bapak Camat dan stafnya, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kuwu dan stafnya, Bapak RW RT, tetangga-tetangga Bapak Hajat, ya Bapak Hansip, Bapak-bapak keamanan semua yang telah membantu lancarnya hiburan ini. Betul. Itu atuh Kapaku Wirna Jaya, Aya. Pak Guru Wandri, Aya. Bapak Asyim, Aya. Pak Noh, Pak Ono, Pak Witno, Pak Miad, Pak Wirja, Pak Sumanta, Pak Nardi Linmas, Pak Slamet, Pak Carman, Pak Dalang Endas Sutarjo, Pak Taryudi, Bapak Dalang Karsan Yoga Suara, Aya. sesepuh, terima kasih. Nuhun seniman seniwati nu aya di dieu mangga sing sami-sami majeng. Amin. Ari akang mah geus kolot, geus cuet ka hareup, Keun aya generasi geus loba barudak ngora nu rarame. nu bala kesenteng keneh. Ari cepot giri harja 3 mah wah. Dah. Parantos haroream ngawayang teh dina duit leutik mah. Begitu we dituncalan 40 ka luhur sama. Alah, ampun euy dola. Naon? Sok ah. Sok nya sagebrek Sok. sewang mah. Oh, sok atuh ka itu kuring sok gempeur di sing hareupan lanceuk mah. Heeh, sepeda. Sia mah gempeuran ah. TKP Pokoknya tuh. Dek nu tadi deui alus. Sok we lah, nah kumaha sia we ah. Sok nya uning. Sing kanya ah. Deh. Kira-kira mungkin kayaknya. Ibu Hajar anu nyarangan Allah. sadaya ngaturkeun lagu Para nonton we. ngaturkeun lagu nyalakan kawilujengan kasadaya kaum dangu nyalakan kawilujengan kasadaya kaum dangu kepada
pilih ser kalepatan hapunten tong bari ngarokok atuh. Doh. Duh. kurang garang bari titenan Hop. Dek kumaha bersatu na hirup Sarombongan ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh geus paburisan, ditinggal dina segi religius geus aing-aingan. geus aing-aingan padahal pan Geus eueuh tuturkeuneun. hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula Ya, sabada habluminanas heula peminanas jeung papada urang heula. horizontal heula kakara vertikal Hubungan jeung nu kagungan tama. apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur Alasan. cing atuh geus karolot jadi teh aya Bapak Dalang Endas aya Bapak Dalang sateh Bapak Karsan Karsan. Bapak Karsan Yoga Suara eta teh dalang Dalang burukan saprofesi jeung urang. mang nyerikeun ka aing Pasti. sarua dalang aing diheureyan ku panayagan Burukan teh jauh-jauh di Jawa Barat ke Jawa Tengah. dek hareureuy mah geus ya digogobrok tuh Tapi daerah Batur kan ada ieu meder di daerah Batur naonan ieu teh sare jeung nemongkeun ka pada jeung sirikeun teh kalah beuki maceu tah cingga beleg rumah teh kitu da panayagan mah di mobilan gerepe datang dibere dahar isuk-isuk gaji gamelan nu aing ka panako nu aing di mana ngajing-jing panakoanya ya. tadi eta bapak protokol bapak kuwu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmat iman nikmat Islam Bener. ngan ukur jadi seremoni Slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron pinuh abong kena ieu dunya panggung sandiwara meuni pinuh ku formalitas pinuh
ku kepalsuan betul. tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh Ari eusina di parariceun bungkusna di kakelar. tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah ayeuna Garuda teh rek megarkeun nogna. Atawa rek diseungeun. Tuh. Pangna di dewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh. Sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna. Naon? Dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika, Jepang dibom. Tuh Garuda megarkeun nogna teh. Pan mararantog urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna. Lemurna aya kamelang. Hiroshima Nagasaki. Aya kamelang perkara lemurna. Nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa. Nah ieu teh rek dituna dina etalase unggul. Rek dipang-pangkeun gonya. Ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh. Bukti nama pengkhianat kabeh. Biadab. Bener kaciri. Keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul. Ai nu maling duit negara diantep. Ai si inu ngageo-geo bujur ribut sarerea. Ganjel. Ai nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara, duit rakyat beak kumanehna diantep. Apa artinya merdeka? Merdeka apa? Candi handap ayeuna minuman keras, ekstasi, magadon, sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Bangsa urang geus taleler. Utamana para pemuda anu jadi tulang tonggong negara, mana lemah. Untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabenung hawa nafsu. Dewek urang Bandung nu ngabandunganana. Bener urang Bandungan. Omat ulah parunung. Cing inget kanu agung. Lebaran mari sarung. Eta we urang. Tuh. Cing inget nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge. Dipanerikeun. Dari keadilan dan sosial nya. Nya, Bener. kitu ceuk aing oge. Ulah ka mana karep. Ieu dina rombongan geus patongong-tongong. Nah, rasa Dewek ngiga kenang dijempekeun. Ceuk aing dina segi religius geus kadeuleu al-islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. naon? Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna. Bener. Teteh. Geuning bisa leungeun sia ngenang dijempe-jempe nyilakakeun aing. Akang pangmoloto teh. Dek dipake dina KTP wungkul teteh Islam teh. Bari bener. Lain tah dengekeun. Geuleuh aing. Ngamun. Dalamun diukur kitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan siang. Ah, teu bisa.
dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh dihakan cacing Boting manehna mah moal aya di dieu yo tapi tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang akan belajar Dulur-dulur sadayana hatur nuhun anu tos like, komen, sareng subscribe. Tong hilap like, komen, sareng subscribe kanu teu acan subscribe. Ayo urang prungkeun deui caritana. Wilujeng ngadangukeun. dek mawa naon sia ka akhirat lah ceuk saha mawa amal keterangan mawa keterangan ngaguguting sarerea atuh sia teh mawa amal di buatan gugu mah hukum kumaha hukum teh ceuk hukum lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade mau paeh ninggalkeun belangna gajah paeh manehanana teh gadingna jual pamaung kumaha cecet ngomong cai teh hari ngomong hayang paribasa teh ulah diruksa mau paeh ninakeun belangna gading gajah paeh ninakeun gading manusia paeh ninakeun jasa tah kitu jadi gajah diterapan gading kumaung belangna jasana manusia lain mana teu bisa-bisa kalah leuwih hancur gitu ku aing mah nya aduh ampun gading gajah dia akan mah tah jadi resep sia mah lamun ngararaco teh oh benar kan pek pikir jadi nina tinggalkeun amal dicontoheun balarea nu bakal datang teuneun di handeuleum sieum geusan sampeureun tunda di hanjuang siang geusan alaeun alay contohna para pahlawan urang toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa heh getih dipake nyebor ibu pertewi keur karahayuan anak inci urang moal bisa kumpul kieu tanpa merdeka merdeka tuh tingali tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu nyata marukana mangul bedil wungkul meureun bari teh teu boga gaji aya tanah kosong pelakan cengek leunca terong surawung terong berjuang keneh kacang hulu ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan di tanah saha we keun we hasilna mah kudu bogana asal mi HP tong dituaran sabab kulobana tatangkalan kulobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai lain urang wungkul manuk oge kudu merdeka ari kasebut merdeka mah kitu mana manuk ayeuna beak da hayang ningali manyar teh hese ngalah belut disetrum diportas naon merdeka na manuk dibedilan dibedilan nya benar kan jadi berarti teu merdeka manusia gitu sinya ka negara benar kan sok geura Isra Mi'raj kayaknya aku mau ada kamu
Oh nabi itu mah global tidunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Miraj urang kumaha leletikan heulaanan pindah tina laku lampah salah kanu bener tina cedit panen pare menang saton hak fakir miskin sakinta geuwat bagikeun ari hayang salamet rezeki urang hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh aya hak batin nya bener tekan mun deuk diguguh henteu sabodo teuing da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah Allah moal untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang keneh urang kene gitu nya yo mumuni mumul ngenangan aing balik deui eta teh akang teh bener teh ieu bapa hajat teh dina raraga neuneun kadeudeuh nu nakanya ka putrana anu ditikahkeun pangna kikian teh ngonang urang jauh-jauh ti Bandung di dieu ge loba dalang eta oge bener pakaulan ieu teh Bek pakaulan ieu teh heug prioritaskeun ieu bapa hajat teh pautim bejana cenah usahana di Kalimantan di Kalimantan Kang burukan teh cing salamet amin mana-mana ge usaha mah batur mah di luar negeri nggak usah usaha sok mudah-mudahan jodohna ieu panganten teh sing anu awal anu akhir lupa totos bener sing dugi ka pakotrek itu nu kahiji sing gampang ibadahna amin sugan jodoh teh saroleh jeung solehah turunanana amin itu mugi-mugi jodoh teh nu kahiji jeung nu kadua beres ya. anu icalan ayeuna tuh nu dagang baso nu dagang martabak ieu Bapak Utim secara tidak langsung malam ini ikut mukakeun lapangan kerja ibadah kene sabaraha urang nu milu hirup yang maraban anak pemajikan teu karasa tah ibadah nya ibadah gede teh Kang oh tukang ojek payu meureun ka dinu rek lalajo teh meureun loba tukang ojek nu mayar ojek nganter ke nu uleman teh burukan teh loba nu untung seueur canti nu parkir nu parkir rupi-rupi wah tah ai daek nyaring peuting mah pan deet rezeki deh kumaha deetna di akal deet rezeki teh teu kudu melak pa urang dieu memelak cau pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan dewek mah sapeuting ka ala pare non je eta terong aduh ini jiga nu babaturan urang dideketkeun rezeki tah dumatak urang di mana-mana urang sarengsena salat isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya bener bismika Allahumma ahya wa amut karelak sare titipkeun heula sare tengah peuting lilir jam 12 kejebur mandi tuluy tahajud rekes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 lah sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui asma anjeunna ngontek frekuensi mana nu rek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rohim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh nyahoan gelombang arahna maksud eta sidik ka itu mah maha suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget
ngadoa di target atau puguh we lieur Maksudnya di target teh kumaha? di target teh cing Gusti tengah puting teh cing Gusti abdi teh kabeli motor atau hirup teh ka eta di target kumaha lamun Allah rek merebus Bener. ya Ulah di target. kumaha itu we atuh Kumaha nu rek mere. urang mah ngagungkeun terus ngabdi nya Leres. Kumatak cenah geuningan di imah ulah aya patung Eta teh heueuh Akang. lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moal daekeun datang Maka ning di da sieuneun ku patung lima urang. patung nu mana Ai maksud Akang patung nu mana atuh? Nu menang. apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan raja tauhid teh Oh eta teh. Kumaha? baheula dina zaman Raja Namrud Zaman sina. ai Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranana teh Pangerana. pan di dinya mimiti hujah Wah, kumaha Kang? eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim Tuh. patung leutik nepi ka patung rada meujeuna peletrak dipek-prekan atuh puguh sararemplak anu semplak irungna anu semplak ceulina Leungeuna urangnya mah. nu semplak leungeuna panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena Raja patung. pan isuk-isuk ribut nu ngajaga patung reuwaseun Doh. bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak aya pangeran eueuh leungeunnan Aya nu eueuh sirahan jeung aya nu eueuh sirahan eta nu eueuh. aya pangeran semped tuh cing teangan cenah nu neungeulanna saha kapanggih Ibrahim Kepenaknya. maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakolna gagantung manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya mamake disembah Cek Nabi Ibrahim. Nya. make disembah atuh cenah walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk Karena poncaka kebruskeun. pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh dituna Nabi Ibrahim ti handap diduruk cuhur Wah tegaring tamalin. pan pangeran didinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah kitu eta seuneu geus deukeut Allah Ibrahim geura nyingkah eta seuneu geus deukeut ceuk Ibrahim teh seuneu nah we cenah tong panas Eta ta Nabi Ibrahim teh. Jibril ini deui ka itu ya Allah seuneu we cenah tong panas saur Ibrahim turun wahyu dirinya yanar kuni barda wassalaman alla Ibrahim hei seuneu tiis yeun kasalamatan ke Ibrahim suluh bea Ibrahim mah tina lebu leumpang we kieu Sadeh kadayeun dange murukeun. palai gitu palai Alah ya Tuhan. pek lamun mung teurak diduruk teungeulan patung ti ayeuna Oh, patung nu di imah teh. ai patung teh ngajentul eueuh gadag ai nyatu beuki Pangabutuh gede. pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak sia Ganti berenjak budaya. nya aya kedul pek-prek aya haroream pek-prek aya benci ka batur pek-prek genti kunyaahan kuulasan kuasihan silih asa silih asu silih Asih. tuh didinya moal panas gara pek Wah kabakar. aya batur beunghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeli mobil abdi nu rek tumpakna moal panas Oh ama ka dulu. batur meuli sawah alhamdulillah abdi nu rek minum maculna ai teu kedua mah moal kaduruk hate teh moal Benar. ka hartos Ka hartos.
ngaos eta gitu ngaji mah beres ta Kang ilmu genah kana hate di istri orang panon mun ja kitu meureun hirup teh komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju sugan we nitah ka urang aya meureun tatangana nu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bahagia bagja aya di pikang ewa ilmu mati mana we heuh oh laras Kang ceuk aing oge di papada urang ngigal heula sagede oh sok disalin heula tuh aya gegal malin ayeuna mah kenangan karunya ayeuna beuh jauh mah sok wasalin dek mah nya atuh aya baju eta bisa aya nu eta bisa anu ngajak bisa anu ngajak jaipongan nah meni gaya geus disalin mah jika bandar lah anu penting mah hiburan orang mah jika bandar banget jika bawang berem karpil tuh lah jika buruk itu dah penting mah hiburan hiburan urang mama ngahibur panganten ayeuna dihibur ku wayang golek pan enjing mah panganten ngahibur anjeun ngawayang kulit bener kebayang kulit alah ceplok penting teh kana beung ya ulah tadi kenangan era deh kah akang teh palai di kenangan puguh lamun palai di kenangan akang mayar ke tukang kenang rape oh jadi lu mau dibayar sama gua ya iya dong tukang kenang kan capek berapa duit lo maksudnya berapa duit teh kumaha akang teh gua harus bayar berapa duit itu satu belekuknya seperti apa kan tepak iya kenang kan macam-macam. Kalau di Jawa Barat kan jaipongan tepak kenang macam-macam jaipongan kan macam-macam ada bangpak ada bangpong belekuk oh betul seperti mana bangpak tulak bantingkeun mundur maju nyangigir ka itu blak tingpong belekuk nah gitu nah sabelekuk itu sabaraha teh murah Kang 20.000 sabelekuk 20.000 sabelekuk oh sakitu tah sakitu teh 20.000 lamun 2 kitu 40.000 lamun 3 kitu 60.000 lamun kitu na ngarecek kumaha loba ngabelekukna tuh Kang kari ngitung panderi heeh pasaran eta dar meuli dewek 80.000 nah saya tiketik deui atuh 4 belekukeun bener Kang 80.000 teh sabaraha belekuk teh 4 belekukeun nama wareg jiga nama 4 belekuk 4 belekuk oh 4 kitu 4 kita mah heuh lamun ngeunah tuluikeun duit panderi heeh der sia opat belekukeun 80.000 kuing ngan 3 belekuk sapeuting sopin baru tulang kanting mundur maju asing Gus sudah ngus hantem nah teh dituluy geus ya teh belina 80.000 kukuring dibere 4 belekukeun hantem apan dina MOU Memorandum of Understanding dina perjanjian kesepakatan iya, betul. cek dewek lamun ngeunah tuluikeun dina perjanjian teh 80.000 belum ada lanjutannya teu bisa kuring matre babatok sia mah lain matre kuring mah neangan belekuk teh waduh ribu hese mapai jalan satapak ngajog-jog ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing tumpak ojek amu sok aing ngaborong ayeuna mah sabaraha kagok sabarahaeun ngaborong teh
Da kudu ngaborong aing meuli 3.430.000-an. sok wae Kang. Jadi 140 2,5 balakukeun Kang. Ayeuna melempengeun lamun 3 jutaan sabaraha beleku. 150 balakukeun namun diharap. Wah, anjir loba teuy. Mending pecakan heula. Aing sieun kana cangkeng ah. Mending pecakan heula. Paduli aing mah sia balik ti dieu sugan ngoronang we. Dar sialah 3 jutaan. 150 balaku clear. 150 balakukeun. Dulang kadi. Mundur. Maju. Gaib. Bulak. Tenang da lobanya. Oh, Kudu make gaya tuh. kerecek barbon. Ya, lulus tuur itu. Nah, itu loba kreasi itu gitu. Palingan cek pemerintahnya ya ulah jet set. Oh, Banyak yang ditawarkan belilah kemampuan. benar. Betak Cek Rasul oge ulah kaleuwihi. sigar tengah kudu. Sabab pangeran tersepen ka jelema nu sok kaleuwihi. Udah bener tuh teh. Ulah loba pamolah lah. Alah aya kitu geuning. Tuur nepi ka lutak letek. Lulus tuur. Heeh. Aduh, bener mau lah. Ini ganteng. Jeung jangkung euy kesalieun mah tinggal ya. Meningat Oh, pandek ngigal aing nya. Nah, rek ngigal teh nyarek ke beng-beng ka mas wayang kulit teu bisa luak lieu. Heuh wayang kulit kieu kagigir kieu. Wayang ki mantep gitu teu bisa luak. Wayang entus kieu. Teu bisa luret-leret. Wayang Ki Mantep Sudarsono Munyo. kieu kagigirnya. Lamun bisa Nyemah teh gini wayang kulit mah tah. lamun bisa ngahaleuangna teh teh. Bumi kuncang ganjing langit lap-lap katon. Se. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se. Lakone opo papap talang Asep Sunatan Sumanto. Pakai jeung Sumanto jauh-jauh tuh. Yang ngetik deui ini. Asep Sunatan Sumanto nya pogo da aing teh orang kanibal goblok. Panai di Jawa Tengah mah di ditu di Jogja. Jogja Solo. Kuo Di Salomo. suhrep toto pitono hanengi Kang Kaiko adi dosa purwo. Ya Mas Eko. Raden Naryo Brotoseno Morojol Morokononon Kolor Morosot Doso Nolong Bool Nongtot
nya goblok dina wayang Jawa aya kitu. Duh, ampun. Sok aja Dodi. Eh. Alah, sok ayo gue nya. Ngalawan wae dah si goblok mah kaing teh. Alah. Para runter ka sadayana nya. Mangga para tenakan namanya ngiring kalau ke pengantin yang akhir kaulang si Bandung nayakan nyarangan sadaya ngiring aku tobat osong nyenggakan kawilujengan di rumah pas sadaya kaundangu wakede pun segala keluar di pawanangan kadang jadi pantangan ulangian kawanan sabab di pangeran Sesa tadi dede. lagi sebelah di Banjar pangrambes karena sasesa babki aroma ganjar nyaramat kesatayana Allah merengkel. Ada suku nepi ka ngacung gitu mah sampai kerasa lindai lain paparengkelan gitu. Ini kawas buruk. Kawan-kawan ini. Salinde aing ah. Salindai kayaknya. Jika kesenian buroknya. Buruk, ondel-ondel gitu kan. Yes, burok mah dinya ti Losari. Di Losari itu ciri khas. Cak dunjung, cak dunjung. Alus agak kerasa. Cak. Mumpun. Kompon berarti. Alah, hayah kasokali mah dek nyaksian eta teh juragan Gatot Kaca. Sungon kan Oh, doakeun atuh. acara rea doakeun jeung salamet. Amin. Hatur nuhun wargi sadayana anu tos ngiringan lalakon ieu nepikeun karengse tong hilap dukung channel ieu ku cara like, share, sareng subscribe supaya urang tiasa teras memulai budaya. Wilujeng tepang deui di cerita salajengna.